aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana Ki Marufil Qori garangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babaca deuk kumaha bener hirup aing sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia iseukeun teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah Malik Ki Marufil Qori mah nah sanggeus tadi geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang ka alam ku tatangga beuh deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, Masya Allah. Lamun kadangnya Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin
jang ningkatkeun derajat jelema nu baroga. Laksanakeun cek Imam Qori. Jas mah maca Quran mah geus bisa, jas mah maca kitab geus bisa, jas mah geus hebat kadengen ge, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar, nu dodetna can diberesan. Jarumna di mana jeung karyan mana aya teu. Allahu Akbar, budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar. Ya Allah, Allahu Akbar, mana aya deui ieu anu ngorder, aduh barang nancan aya. Allah, dikira salatna tolol. Dikira salatna. Iya nu kosan. Allahu Akbar. Insyaallah pamajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah. Allah, dikira salat. Mikiran itil bae goblok. Dunia kiceun di jero hate hiji Allahu Akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah nginahi Allahu Akbar nginahi pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda sebab naon Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan. Ketika Belanda ngudag muslimin muslimat ditukangeunana aya jelema nu neleukeun. Ketika Belanda copot urut telapak kakina doang. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Paeh Belanda di. Urutna doang urutna. Ye, nu mantap ka awewe ge kitu we, cokot sempakna. Kulub. Siapa ilmu dukun tak mah. Lawan bisa cokot gerak buuk na tilu bae. Ayo cokot buuk na tilu. Kumaha acara sabisa-bisa. Cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji. Cokot tek hijikeun. Set. Langsung. Tuh, teu di pucuk awi kaluhur. Hese kawin. Masya Allah ngagantung waris. Atuh eta kos kitu. Satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datang kan ini. Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kitu na ta Amerika ge nyawa. Ye, jelema dipake ka embung bae ku awewe, cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi ka bawa ka luhur angin kikieuan pendi asal ketebak angin pendi edan kabehan pendi edan itu edan haram edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli. Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeul Islam teh di jajaran kedua. Jajaran kahiji teh Kristen, berikut Yahudi, jajaran kedua adalah Islam. Nah, ulah kaget sebab satungtung ayat keneh nu zikir moal kiamat. Berarti terus makin surut. Bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Engke judi bakal loba deui kuari geus ternyata. Anak zina berarti aya loba anak zina, loba nu zina. Perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia.
ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas lah setengah ikhlas mah aya saparapat lah saparapat tapi nu ikhlas anu ikhlas beneran eta nu nyieun gede da agama. Nah ieu gel yuzhirahu ala dini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieun nya nama ku caranya limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok dirage deuk sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman-siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa-bisa nunduk tanya nanti hees bisa ya cai na tiis cenah ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cenah tiis bakon di luar mah geus biasa bungkus ban ieu kosro benang hutang ngomong deui teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gajilah ieu mah lain urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai celi aing mah ulangan 2 dari anjing memang kunaon gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli ge teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah ke nungguan deui iradi mandi deui urang iradi mandi deui kuku ceprakan mandi bayangan aya make samping panjang dah liuzhirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dieuna dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan ku kumaha ge loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilang di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam Naira tentang utusan Allah nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh orang ke Mekah jeung ke Madinah tapi orang iman Masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut beuh pohara kurang neulean cau loba jasa bakal beuh pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan Masya Allah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna. Nah, eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning rantai eta mah.
itu kopi penting mah kopi make papais make bolu